Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina Minggu kapungkur, abdi sareng kaluargi sadaya bade ngabesan sareng seserahan nikahkeun punraka. Semoga anjen betah, tonton terus ya vlognya, nepi ka beres. Punten ya guys, lamun vlogna agak alay, hihi. Abdi sapara kanca budal angkat ke acara tempatna di Bekasi, Rabu 8 enjing. Di video ieu abdi keur di perjalanan bade nuju ka Bekasi. Dina perjalanan abdi sareng saderek adi keur nyetel lagu di jero mobil, bari euak-euakan, nyanyi-nyanyian, seserian, pokona mah seru-seruan lah. Dina vlog ieu abdi keur ngavideokeun perjalanan abdi. Punten atuhnya lamun videona kirang jelas jeung agak oyak-oyakan soalna ieu abdi ngalangkung ka jalan lembur sanes jalan tol. Abdi sapara kanca dugi ka Bekasi tabu 10. Didinya langsung disambut ku acara sambutan jeung seserahan teras acara akad. Tah ieu video abdi beres acara sambutan seserahan teras acara akad. Tuluy beres acara eta abdi istirahat teras nuju sarapan heula sareng kaluargi sadaya. Ieu video abdi keur di luar nuju cacariosan sareng sapara kanca. Saparantos kabeh acara eta beres, abdi sareng kaluargi sadaya bade mulih ke Karawang, Rabu 2an lamun teu salah mah. Hapunten teka videokeun pas arek mulihna soalna abdi sibuk jeung lalesu pisan, jadi we teu sempet ngavideokeun nu loba. Oh iya aya video sakedik anu nuju mulih ka Karawang. Dina video eta abdi mulihna ngalangkung ka jalan tol sanes jalan lembur. Teras abdi nepi ka imahna sakitaran Rabu 3:30 lamun teu salah. Sekian videona atanapi vlogna ti abdi. Hatur nuhun sadayana. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.